lungsurkeun tahan di tengah. Ayeuna neng bergoyang neng udah luhur. Hiji tuh, dua paling. Oh, neng. Tangan ngapayun. Tangan ngapayun yuk. Tong heula. Aya. Bidang bodas. Das, alhamdulillah Gusti. Cuma ngadirana, tinggal ke mama. Mama, alhamdulillah ayeuna abdi parantos gaduh hulu. Siksa bulu. Bulu naon nih? Simpu gua. Pangkar gula di pelong deui. Sok, hiji, dua, tilu, potong geneng, alungkeun alungkeun. Hiji, dua, tilu, tahan. Sok, saatosna. No, buka sepatunya bukan. Ana bari mencak no, urang doakeun ieu panganten sing ngalingan budaran putra putri anu soleh. Amin. Lalunan ancangnya, lalunya asal pepes, kedah pepes tapi laun. Janji sama pada laun. Pada laun neng sakna siap. Laun mencak no, ibu lain naon. Naon atuh cenah sok. Untuk pasung seseri hiji, dua, tilu laun laun. Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur mangkaning dimanapun anda berada. Kali ini video lanjutan dari video yang kemarin ya, suasana pernikahan adat Sunda, dimana ini adalah prosesi rangkaian acara-acara dalam pernikahan adat Sunda dan masih berkolaborasi dengan Sunda Paninengan. Ini adalah pernikahan Gilang Firmansyah dan Teh Yulianti. Satu kejanggalan perbedaan dinasareskan tangan balik saya sing berasa mana nami geus hate mana sok korek cara kapayun ulun korek lilina coba komen kurang hurungkeun di heupan. Banyak sekali acara-acara atau istilah-istilah Sundanya seperti mepuskeun kendi, melem harupat dan lain sebagainya. Dan tak lupa saya ucapkan selamat menempuh hidup baru buat kedua mempelai Teh Yulianti dan Gilang. Semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Yuk kita simak videonya, tonton sampai habis. Terima kasih. Suruh mangan ditiup keluarkan hiji dua tilu seharusnya kemarin kurang tiiskeun lebetkeun laun angkat lebetkeun deui angkat deui lebetkeun deui cuy pinter nya sok pangkar gula di pelong deui sok hiji dua tilu potong geneng alungkeun alungkeun hiji dua tilu tahan sok saatosna buka sepatunya bukan. Ana bari mencak no, urang doakeun ieu panganten sing ngalingan budaran putra putri anu soleh. Amin. Lalunan ancangnya, launnya asal pepes, kedah pepes tapi laun. Janji sama pada laun. Pada laun neng sakna siap. Laun mencak no, ibu lain naon. Naon atuh cenah sok. Untuk pasung seseri hiji, dua, tilu laun. Siap. Oke. Neng, sampean si Aa kotor wayahna cenah kena diwasu. Kami saatos kotoran kedah di kerasa ngawasukeun. Ada diwasu cenah jeung ngangkungan sok. Asengkeun sampean cepna jempolna lah. Jempolna payungkeun jempolna. Nah, gitu. Ajeun jempolna. Aduh, masuk ini. Siap. Atau sok nih wasul launan. Neng gelis, kami pas kebasuhan dari kumaha. Terus naon? Bade mengalapkeun apa nih? Kerasa. Alah, aduh lapar besi neng sih. Sok, lapar si garing neng.
Tinggal di sini di ulang di rumah ya Allah. So, nanti cut terakhir orang pepeskan ini nak. Pepeskan ini nak buang airnya. Mari tenang ni kaki berdampak mau di di pada hantar balik. Pada luhur pada hanap nak. Hanap nak. Luhur lah, hanap lah. Oh iya, tahu. So itu cepungan. Nah, anggap kan. So ini apa nak? Siap. Hitungan ketiga pepeskan, jadi nggak babat hitungnya, jadi nggak babat siap. Angkat lungsurkan memesan laut, tahan di tengah, lungsurkan ke tengah, tahan di tengah, geokan memesan hiji, susah ya kuat, alah tilu, empat, hebat, 5 angkat tiga luhur, lungsurkan, tahan di tengah, nak neng bergoyang, nak neng di luhur, hiji tuh, 2, paralin dari mah, bisa dari tahan, stop, ya, hitungan ketiga. Pepeskan ke anak, sini ke pepes hiji, 2, 3, au. Alah, geus pepeskan langsung. Alhamdulillah teh, Neng. Oh, biji rawu kuning langsung dirato. Nya naon ieu teh cik naon ieu teh? Kan ya, so misalnya kieu teh pepes naon. Cepetan ke Neng. Sing sae nya banget. Sing sae diajar, atuh nya pang sae. Hiji panangan. So, satu tangan. Ini yang udah jangan pakai ini. Ini jangan. Gampang, tong hilang, ayah. Hidang bodas. Das, alhamdulillah istimewa. So, mayun ke mama tuh. Coba ngadir anak, tinggal ke mama. Mama, alhamdulillah, ayeuna abdi parantos gaduh hulu lah. Sukses hulu. Hulu dah, nih. Si buat sukses dia. Hulu kan nih, hulu kan nih. Siap. Beri simpan di mana ya, Cing? Penggorekan di ngerang di mana? Ulah bisa makan, bahaya. Siap. Ayo, nyongkan kursi 2 di payun, mangga. Toiban barokah. Oke, kamu sanes kantor lebih maksud sini basihan kagampilan ko subhanahu wa taala. Aya oge kanyut kunang da naon ari kanyut kunang teh? Ieu teh salah satu sanes kalabat dina salah satu syarat dina sawer. Nanging kadedelan kanya arti ibu sareng rama biasana ayakna dina urang kali cikal tapi urang kali bungsu tapi ku aya nama teh cikal teh bungsu oge di kanyutan. Ya, kanyut kunang gitu nya. Siap. Bapak Ibu sadayana ieu proses sawer panganten urang sami-sami kawitan. Nah ini satu acana ngawur karena pangetan dulu 100 panganten kapayun kayak ku mager ayu neng gelis ike panganten pas ngawur engak kapayun kanya bini kagawai bakal jelong gedok kieu nang kaning kumaha nya siap kanggo Bapak Wahab sareng Ibu Elis oge Bapak Asul sareng Ibu punten perhatosan Bapak mah nyawerna tukang foto jeung ka MC khusus eta mah tidak harus eta mah nya teu bisa diganggugan. Ada mesti bawa nanti di mana. Jadi siap. Yuk, sampai pantai orang sama-sama di kawitan. Yuk kenikmat sadayana. Yuk sami-sami wae urang sasarangan. Adieu lah ngawur mah. Bumbung aku rahayu gunjing manjing negeri. Bumbung rahayu gunjing manjing negeri. Jangan daratan ketampian kisah mani kanemi si padahunan lebih ngarincang diri-diri anu saking wari rek mula dorong 7 hari ka pajajaran bongan yang pulang anting aduh
padung dengan jengusitna pengajian payung tutup kan ya payung tutup kan ya tutup payungnya neng kakak tadi ngawurna pangantin ulah kadang-kadang anu paling diulah kadang mungkin mama malis ulah maka sok greget siapa ya siap yuk keberapa ini hiji dua tilu neng pangantin ngapayun yuk ayo kalau mulung dari pengantin diantep siap yuk ngapayun pengantin acana siap kalah pengantin sekarang kalau bergerak siap pengantin diawur-awur waluya sekarang awasna awur belas diawurkan waluya semuanya salawasna awur kata tuangan pengantin diangkat hanyut ngabung alhamdulillah sesi saler pengantin Pak Musrengse. Assalamualaikum Pak Wahab ya mesti tidak bagian namanya kumaha ya ada cari Pak Wahab jadi beres